Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ba'du. Wargi-wargi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tepang deui sareng simkuring dina kesempatan anu mulia ieu insyaallah simkuring bade ngalogatan kitab Safinatun Najah kalawan logat Sunda. Anu mana ya kitab matana dikarang ku Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Oge sarahna dikarang ku Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i. Mangga urang langsung wae. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Safinah kalawan ngalap berkah tur nyuhunkeun pitulung ka zat anu jenenganna Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat di dunya sirna rang di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparinan nikmat di akhirat wungkul. Alhamdu ari sadaya jenis pujian wapat lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wabihi jeung ka Gusti Allah wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umurid dunya kana pirang-pirang urusan dunya wadini jeung urusan agama. Wasala sareng mugi namihan rahmat saha Allahu Gusti Allah wasallama sareng mugi namihan kasalamatan Allah ala sayyidina ka dunungan urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina anu jadi panutup sakabeh nabi wa alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasahbi jeung ka para sahabatna Kangjeng Nabi ajma'ina tegasna kasadayana wala haula jeung teu aya daya upaya pikeun nyingkahan doraka wala quwwata jeung teu aya kakuatan pikeun taat ka Allah illa billahi kajaba ku pitulungna Allah al aliyyi anu maha luhur al azimi tur anu maha agung.